Sampurasun pamirsa, patepan deui sareng simkuring Tipa Siti Nuramelia dina acara Warta Sunda. Baris ngadugikeun kuliner nu aya di Mande. Bewara salututna. Pamirsa, loba rupa-rupa kadaharan anu aya di Mande. Namun aya hiji kadaharan anu dipikaresep keluarga Mande nyaeta bubur. Tempatna nu aya di Citarasa Mande. Ieu lokasi di Mande anu loba rupa-rupa kuliner. Tempatna strategis ngeunaheun tur endah pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa simkuring doan salaku reporter. Nami abdi Desri Sarawati. Nami abdi Sri Mulyani. Ayeuna dina dangeut ieu simkuring dua anteng nuju aya di tukang bubur Payunan PK. Di dieu disediakeun wae aya bubur ayam, kacang ijo, ketan hitam, mie rebus, teh manis, teles tengah anak. Mang, nami mamang teh saha? Aslinya apa panggilan? Panggilan Nami asli mah Samsi, panggilan mah apa? naon bae profesi iwal di tukang bubur. Sabaraha tahun amang jadi tukang bubur? Tahun 2000 sekitar lebih 10 tahun, 13 tahunan. Oh, terus naha amang milih jadi tukang bubur? Jadi tukang bubur. Pertama tahu saya melihat orang Cina profesional jual bubur. Jadi dikatakan menguntungkan. Istilah tukang bubur naik haji. Sok mulai dagang pi wayah kumaha nepi wayah kumaha amang dagang teh? 24 jam non-stop. Sok ka daerah mana wae amang dagang teh? Iya, we. Kemana-mananya selain video aya di Cianjur kan di Cimenteng di Barat tapi sama itu Jualan online. butuh kuasa online. Oh gitunya mang, ari amang tos gaduh ka Pulawandi, tos gaduh sabarapun anak Masih single single. asli. Ari penghasilan amang cukup keur minuhan kaperluan kulawarga. Alhamdulillah lebih dari cukup. Amang pernah acan terugi kitu salila dagang bubur. Nama jualan pasti ada rugi untungnya tapi loba untungnya. Oh gitunya. Nah amang neruskeun jualan lamun rugi waktos eta. Makin apa? Jualan nguruskan jualan. Lamun rugi waktos rugi gitu. Campur sadaya. Polanya karena kode porter tapi kode negeri. Iya, wah, nggak boleh. Anu hiji mah ketana dipisah. Sama lah bisa. Pamit tunai.
tos sabaraha kali mesa bubur di nembean sabaraha rupa dina bahan-bahan dina bubur teh? aya 3 anu kahiji aya cai pati, anu kadua aya bubur kacang hejona, anu katiluna aya ketan hideungna. Ku sakitu biar biasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.